Aduh, asik. Alah, nyai dek ngiluan dia diizinan ku si Abah. Para pemuda nu karana resep. Sekedap deui nyai teh pada jadi artis sebentar lagi. Diantar ku saha? Amit hayang teuing. Nu kasep teh nu kieu. Mana jiga turup termos. Turup panci. Nyai mah kebogohna ge geus loba, geus boga. Eta teh Ariel Noah teh kan nyai teh kagegeloan. Komo aslina? Jelema sanes. Jami sanes anu resep ka nyai teh. Nah, di akang teh neuleuh aing teh kai. Alah, Nah, ka Mang Haris teh kabita kasep gitu. kasep. Baju sarua beureum teh. Bener sarua. Heueuh nya. Cik urang sidik. Cikan urang sidik-sidik heula ku nyai. Ampun, teuing Gusti. Digigir jiga turup termos. Atuh eta tihareup. Jika bobok butut. Ampun, teuing. Panggantengna Mang Haris. Hah? Panggantengna pangasepna bujang meureun. Marenan eta ge sanes tipe nyai, makanya nyai mah sanes tipe nu kieu. Tipe reu nyai mah, tipe peuting. Nah, nyai teh syukur ku si Abah diijinan keur ieu ngiluan edol. Sakedeung deui nyai bakal jadi artis. Doakeun nyai, doakeun nyai sing hasil, sing juara. Komo pemuda di dia mah saroleh kana ranteng. Ya gitu atuh ngaku. Heeh saeutik gentengna ge. Alah ampun. Nyai teh neangan Pak Haji, kudu daftar ke Pak Haji. Assalamualaikum. Kelarasan Pak Haji sumping ka dieu. Ayo naon, abdi teh hoyong daftar Pak Haji. Daftar naon? Itu daftar idol. Saurna Pak Haji ketuana panitiana. Lurus pisan. Nah tiasa abdi daftar. Tiasa manggo. Nah sabaraha biayana Pak Haji? Wah, gratis. Tegak mayor. Leres, Nur. Asal aya syaratna. Naon syaratna Pak Haji? Neng hoyong juara. Nah kumaha kitu Pak Haji? Sok. Lamun neng daek jadi kabuha Kang. Neng pasti juara. Nah kitu Pak Haji. Aya kahayang Pak Haji mah. Ulah teuing. Ulah gujrut. Ega urang ngiluar idol kudu bayar. Ganeng sia. Tulis gratis. Lain ganeng pamajikan aing bisa nyaon. Cicin. Sok pada daftar bios gratis lah. Neng mah. Nah tiasa kitu Pak Haji. Neng ngadaek. Manya daek keur kolot. Neng pasti juara sok. Asal jadi kabogoh Pak Haji. Nah Pak Haji teh geuningan kitu. Nah itu lu bujur. Kade emut heula ku Neng. Neng teh hoyong jantan artis tapi kudu nikah sareng Pak Haji mah. Aduh palias teuing Pak Haji. Pak Haji mah bohong Neng. Segala boga. Boga beca 20. Angkot 15. Sawah 3 hektar. Loba eta. Ngan pas ieu pas Pang Haji ke Arab beak Neng. Nasib ku naon Pak Haji? Beak we teh desa macul. Aku mah dikarikun. Nang bade daftar. Ku Pak Haji dicatet. Nya Pak Haji, Neng bade daftar.
Oh gitu atuh syukur. Sok atuh daftarnya. Anu kadek kadieu tadi satunya. Pertimbangkeun, pikirkeun. Neng jadi artis. Tapi kudu nikah jeung ku Pak Haji. Alah Pak Haji, meni asa kitu-kitu teuing. Meni berat teuing syarat teh Pak Haji. Heeh. Daripada milih mah aing mending ka kayu di aso. Sok kayu di aso ya tuh lah. Bae aing jiga-jiga. Hah? Loba duit? Loba duit. Bae aing mah nah, saya atuh kitu mah. Pake borong angkringan. Hah? Geus tutup eta mah jang. Leres eta teh Kang Yudi? Percanten. Dekat tinggal Kang Yudi mah tinggal. Wah si waduh siapa rek maenkeun aing. Aku mah aing mah. Kolot oge masih kene kuat su teh. Urang mah teu ngalingorak kene. Kuat naon Kang Haji? Kuat Neng, percaya. Kuat ka era Pak Haji. Wah si ngajak ribut ka aing. Mending abdi. Kieu ge apa Yudi kepanjangan Yudi naon? Naon sia? Yudi DiCaprio pemain Titanic Wah siapa rek maenkeun aing. Cicing aing teh berusaha ieu teh. Cicing nih kolot mah cicing, adan ke masjid. Lain masalah tong mau kolot sih teh. Da itu ngora kene ieu teh. Ulah daek. Lamun teu ka akang. Motong didenge Neng, motong didenge. Ka Haris we. Wah montong. Kumaha si Haris pepetot cenah Neng. Montong. Ulah teu kengeng kitu Pak Haji. Kang Haris teh kasep. Kasep di mana Neng? Tinggal diculin lagi jika culi panci. Aduh, teu kengeng kitu Kang Haji. Oh, Neng bae daftar Leres. Daftarkeun ya Kang Haji. Oh, ku ngaji catetnya. Muhun. Oh, ngon ke oh mata. Ya, ulah gujur. Sok rame pemuda di dia mah. Kang Haji itu pamit heula nya. Mangga Pak Haji. Ampun, teng geuningan jang. Mani barerat kieu geuningan. Aduh loba nu merebutkeun nyai Rajin jadi artis kudu jadi kabogoh heula. Ampun. Kumaha bingung nyai teh kudu kumaha. Ai teh nyai teh hayang jadi artis. Cik atuh beres solusina. Nyai teh kudu kumaha. Ampun. Mending Yudi aso atuh. Sareng Yudi aso. Yudi aso. Jadi cicing lima we. Muhun wiosnya. Si ganteng kalem muhun wios mirip Nobita oge nya. Terus. Neng. Bibi. Alah si Neng. Dipilarian ku Bibi kemana-mana. Nari Bibi di mana? Oh, milarian Neng Bibi teh. Oh iya naon? Hariwang. bibi ya anu naksir bibi Hah? anu naksir Masaha? Dalang. Wilayah Bibi. Aing mah ku dalang mah geus ngeubeuh. Lain di kodokan we nya. Oh, lain di kodok aing di gulang gapel ku dalang mah. Nah Bibi teh meuni jorang geuningan. Oh, Neng abi naon di gulang gapel beak. bibi inget keneh teh jeung Aris bi Hah? inget teh Mung aing eueuh duitan. Lila-lila aing dibawa ulin ku Aris. terus kumaha Dibayar 5.000 perak supaya jemput. Heeh. Tah aya, pokona mah kabeh pemuda di dieu geus ngasaan aing. Kabeh geus kaasaan. Wah, eta komo eta mah. Eta mineng eta. Wah, minang eta mah. Paribasa mah ulin. Oh, eta digarayam aing di kodok. Ya aing nepi ka jeding teu naon di kumanehna dipetot digegel. Asli ya teh betot. Asli. Aduh, digegel segala. Hah? Penasaran. Atuh ayeuna penasaran. Oh, apa dia ku sia ieu teh. Jeding teh. Digegel ku Yudi aso.
Weh coba katain ku nafsu aing kok digegel. Ampun. Geningan bibi teh meni jorang. Oh sanes jorang neng. Komo aing ku tukang gitar. Aduh eta ku tukang gitar. Tong salah eta tukang gitar ngapeut cing aing dileketek. Dibayangkeun gitar, heuh da body aing teh jiga gitar baheula mah teu kieu. Wah ageng heuh ieu baheula aing teh favorit. Diudag-udag. Ku kabeh artis ge resepeun ka aing. Nyata tukang gitar komo eta tukang gitar ka aing teh ngaleketek we. Sing horeng meureun aya kahayang. Bisaan aing teh dibere lagu supaya aing teh aduh ieu kasmaran gitu geus kasmaran aing teh ditilut di jempesnya. Tunggu jerud. Kela paling euna jeung saha? Montong kadinya sia loba budak leutik. Eta mah tukang gitar ka aing nungkup. Tunggu jerud sia tunggu jerud. Aing cek bibi teh bade naon ieu teh? Sok sia mending ku aing diasupkeun senar atau mending cicing. Ada aing teh sieun daripada aing diasupkeun senar kana irung. Mending we aing teh cicing. Hah? Cicing we da ngeunah ongko deui. Lah, Gening bibi teh meni jorang bibi. ieu mah ulah kaalaman ku Enden. Bibi teh aduh kalakuan bibi teh geus aduh nyata. Kan eta Enden cenah ieu teh naon? Bakal aya idol cenah Enden ngiringan. Ngiringan nembe daftar ke Pak Haji. Ari bibi meunang gitu. Mangga bibi. Naonnya heuh cik naon nu pantes keur bibi? Bambung hideung, bibi mah. Hah? Bambung hideung, tukang gitar make surupan. Memendem. Bambung hidung nu kitu lain. Hah? Bibi mah tuh ulang nu eta nepo manapan aman like you I wish nothing but the best for you. Nah eta cocok keur bibi mah. Sok atuh bi lah. Hah? Sok asa senang we bibi lah. Aing mah teu senang hirup deuleu. Pengalaman aing baheula di Arab jadi TKW senang we hirup teh. Bibir menor wae bibi. Sing neng oge. Tong salah bibi mah. Bibi mah di Arab oge jadi favorit. Naon eta teh? Bisa jadi favorit itu. Favorit naon bi? Neng, bibi mah baheula jadi TKW di Arab peurih ulah kaalaman ku Neng. Kenapa favorit? Ari dunungan teh ieu naon? Dunungan teh guru si pamajikan teh guru SD. Harita bibi teh keur ngepel we gitu. Lain ngabuliklak ai marukankeun bibi teh si salakina teh geus indit. Sing horeng di tukang merhatikeun bibi. Terus kumaha bibi? Heuh mun eta ningali ping-ping bibi eta diangkat bibi tah. Kejelik kana ranjang dibebeutkeun. Terus bibi cicing. Dek ngajerit kumaha di lembur batur bibi teh. Atuh dirangsadan kabeh pakaian bibi dibuligir. Bibi ditelanjangin, diperkosa. Kenapa bibi nggak berteriak? Kenapa bibi nggak minta tolong? Mau minta tolong sama siapa di negeri orang, Neng? Mau berteriak gimana? Bibi teh pasrah saja. Kenapa bibi pasrah? Yang enak juga. Aduh, Neng, kalau tahu tukang Arab orang Arab, Neng. Waduh, itunya, Neng. Naonana bibi? Itunya, Neng. Wah, Neng. Si terong eta mah, Neng. Bibi geningan jorang. Bukan jorang, bibi teh menceritakan pengalaman. Deung deuleueun eta Neng. Kecepat bulu dada eta kuat meres Neng ka dieu tah. Tersangka geningan bibi teh kitu. Ulah diturutan ku Neng. Cukup we bibi nu kalakuan kieu. Hirup bibi mah geus teu balik. Cik tukang gitar. Tukang gitar. Lain mah teh ngadenge aing, abong aing geus gerang kedut, sia baheula mah sia teh mengudag aing. Ayeuna mah geus gerang kedut. Bibi? Naon Neng? Bibi pada nyanyi? Bibi teh dek latihan, dek ngiluan Atuh neng bade pamit heula. Neng bade nyiapkeun KTP. Nah kudu make KTP gitu Neng.
Leres daftarna kudu make KTP. Alah siap KTP bibi mah teu aya. Kunaon atuh Neng? Kunaon atuh ku ieu ku kartu keluarga. Ada keluarga di mana teu boga? Sok teh pamit bibi Neng bade pamit heula. Pamit ke mana? Bade uih heula ieu bade nyiapkeun persyaratan. Ada dijajabkeun. Mangga Neng kade hati-hati. Alim dijajapkeun ku belekok. Alah ampun hirup bibi nepi ka kieu. Bibi teh hayana mah hayang jadi artis. Kang Yudi, Kang Yudi. Kita duet new. Ya, duit ya, Kang Yudi. Hah? Lagu naon nih, Bi? Lagu naon? Aduh, lagu apa? Coba terserah Kang Yudi yang bisa aja. Suatu hari Suatu hari, ya itu betul. kala Wah. kita duduk di tepi pantai. Ih, Kang Yudi imut banget suaranya. Ade atuh tilas artis. Teruskan mau ngomong. Sok nengeun atuh bibieun. Atuh sok kok saya mah di rapnya saja. Burung camar gitu kan. Terbang melayang di tepinya. Anu apal we atuh Kang Yudi. Abdi teh, Kang Yudi menikah pungi ieu. Mohon Kang Yudi keuihna sarangnya. Nanti bareng ya. Bibi itu, ayo kita duet Kang Yudi. Ajak duet atau Bibi ajak duet. Mohon, ayo duet. Jangan dulu membicarakan itu, nanti saja. Begitu, gitu. Jangan ada terus. Enggak mau. Saya pengen sama payung Kang Yudi. Ayo dong duet Kang Yudi. Kang Yudi nggak mau. Hah? Nggak mau. Isi abi grogi payun bibi teh. Awas lo Kang Yudi. Nanti sama Nyai nggak akan digeriam nilem lo Kang Yudi. Kang Yudi inget goyangan Nyai, inget. Alim Hah? Alim Nyai mah tilas dalang dikodokan ku dalang. Awios we dalang lagi kasep. Rino dikodok ku dalang mah sumpah nggak penting dikodok ge bae. Oh gitu. Ayo siapa yang mau duet sama Bibi? Nah, Mang Aris ya. Mang Aris duet dong. Kenangan aja yang Bibi. Lagu kenangan. Ya waktu kita di sawah dulu Kang Aris. Tong dibahas lah, tong dibahas lah. Hah? Tong dibahas Ya, lah. mari kita duet. Semoga ini terkenang-kenang kembali. Ayo Pak, Kang Aris lagu apa monggo? Sok. Neng stasiun balapan eta bae. Tong eta tuh. Eta we. Burung camar we. Hah? Ningali HP lah. Camar. Atuh nu apal we yang Kang Haris tahu. Nah itu tersenyum dianya padaku. Kus plus ela. Ningali HP lah. Manis. Cocok manis seperti Kang Haris. Bisaan nih. Sok, saya yang pertama ya Kang Haris ya. Dia lagu naon ye? Tersenyum yang itu Kang Haris. Oh tersenyum. Tersenyum. Apal tuh? Nya ye keren neng. Alah aing neangan HP heula. Tita tadi cek aing mah nya. Kayak heula tuh. Nah ye. Sanes kitu enggal intersekiat. Hayang gerak uih. Sok atuh. Kang Yudi uihna sarengnya. Ya sok atosan weh. Mohon kade ya Kang Yudi. Tersenyum. Nah itu Ianya buatan Kang Haris meniraos. Teraskeun motong seuri. manis. Maka minggu bonggong aing teh asup oge nyebutkeun raos. Sayang kita. Raos. Sayang. Alah Kang Haris. Sayang.
Aduh. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alah menirawas Kang Haris. Alangkah senang hatiku. Kang Haris nu kasep. Bila ku Tanya nah aing nu salah gitu. Ah, kan isu heula atuh ka bibi. Mo, tong di dia teh. Tong di dia era. Tong di dia era. Jangan malu-malu Kang Haris. Era. Bibi, lihat bibi seksi. Loba penonton. Gak mau sekarang? Kewe. Ya sudah. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Bang gitarna lieureun. Alangkah senang hatiku sayangku hanya padamu. Allah Kang Haris wantena meni menyayat hati. Aduh. Bibi mesra, bibi jeung Haris. Ah, Kang Haris mau nyium bibi. Kewe. Yudi Aso heula. Sana enggak kasih Janjian jeung Yudi Aso lain. enggak kasihan sama bibi. Pan janjian jeung Yudi Aso lain. Ah, eta masuk ngabolaikeun. Tanah kewe. benar. Paneri urang mah. Ya tuh, kalau begitu mah bibi mau pulang sendiri saja. Enggak akan ada yang mau mengantar ini. Eta. Tah eta lalaki mah ari aing geus rang kedut dipiceun baheula mah. Baheula mah aing teh tadi maksa ka aing teh hayu anteurkeun aing bung ge dipaksa aing geus rang kedut sia arembung ka aing teh. Deuleukeun sia. Heuda neangan nu ngora deui atuh. Geus aing bek balik sia. Awas ya tinggalikeun ku aing mah. Lieur aing mah jeung lalaki mah geus teu percaya ka lalaki deuleu.